Pasal martelakeun waktu sholat. Maka wajib di mana geus manjing waktu gawe sholat atawa niat nu tangtu rek migawe sholat dina jero waktu jadi dosa urang lamun henteu kitu. Ari mimitina aya waktu zuhur eta lingsir mata poe anu luhur. Ari akhirna lamun kalangkang urang anggeus sarua sareng adegan urang. Ari seep waktu zuhur maka dongkap waktu asar hingga mata poe surup. Awal magrib eta surup mata poe hingga surup mega beureum anu sae. Seep magrib dongkap deui waktu isya hingga surup mega beureum nu biasa. Seep isya dongkap deui waktu subuh hingga bijil mata poe anu teguh.